Ciciren jalmi anu nandangan raheut manah nyaeta sesah ngahapunten. Margi urang tiasa ngahapunten teh upami urang parantos beres sareng diri nyalira. Urang tos nampi kaayaan urang wano sareng Gusti, raket caket sareng Gusti. Ngahapunten teh henteu sesah. Namun upami urang gaduh masalah di lebet diri urang, kalebet raheut manah, bujeng-bujeng ngahapunten batur atuh. Dirina nyalira ku anjeunna ditolak, teu ditampi. Sampurasun pamirsa nu dipiasih ku Pangeran, tepang deui sareng pribados dina acara Gentra Kahuripan. Pamugi urang sadayana aya dina jiad rahmat, sapapaosna diraksa sareng diriksa ku Gusti Yesus. Pamirsa tadi atos diawitan ku kidung pujian, pamugi tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Pamirsa, Gentra Kahuripan dina dinten ieu sejak nyacapkeun deui panginten seueur keneh anu tepangan nu ti pengker nu ngagantung. Nah ayeuna teh masih keneh perkawis raheut manah. Hayu atuh pamirsa urang tepangan hatur nuhun Kang Adang. Oge ieu aya Neng Vera ieu teh wilujeng sumping geulis kumaha damang. Damang puji Gusti. Amin. Puji Gusti. Nah Kang Adang kamari kan nyebatkeun waktosna ieu teh teu cekap teh nyekap. Kitu aya. Pami telepat waktos eta teh trik tipu daya iblis anu ngamangpaatkeun kondisi atanapi situasi jalmi eta anu raheut manah teh. Kumaha tah naon wae tah trik iblis. Eta teh teu acan cacap. Saur abdi dina tepangan nu parantos kalangkung. Trik iblis teh teu acan jangkep ku urang diguar perkawis eta. Salajengna iblis ngangge kaayaan jalmi anu raheut manah teh nu pamungkas kamari pan meungkeut jalmi dina kaayaan teu tiasa ngejat dina kaayaan nyalahkeun dirina dina kaayaan raheut teu tiasa ngejat dibeungkeut ku iblis. Salajengna nyaeta jalmi anu model kitu ku iblis teh dibeungkeut oge dugikeun si jalmi ieu teh tiasa maehan maneh.
eta trik iblis. Gusti mah benten sareng iblis. Gusti mah henteu hoyong, henteu mikaresep jalmi bunuh diri atanapi nelasan dirina ku anjeun. Eta kalebet dosa, teu tiasa maehan maneh. Saberat-beratna masalah, saberat-beratna pergumulan hirup, ulah dugikeun ka kitu margi aya Gusti keneh. Anu tiasa janten lolongkrang pikeun kaluar tina eta masalah. Namun kangge iblis mah tujuan akhirna eta. Margi upami jalmi tos maehan maneh, tangtos moal aya kasempetan pikeun eta jalmi dirobih. Balaras. Babalik pikir, janten kiat, janten sehat pangemut sareng sajabina. Moal da tos sakali maot mah moal tiasa maot 2 kali atupan. Ta eta udah ganana. Upami tos kitu mah tangtos binasa. Binasa dina kaayaan dosa. Ku carana maot oge tos dosa. Sateuacan urang langkung jero deui, urang tinggal heula dasar pangandika Gusti dina Yohanes 8. Oh, mangga. Punten pangaoskeun. Mangga. Yohanes 8 ayat ka-44. Yohanes 8 Mohon. ayatna anu ka-44 Mohon. anu kieu unggelna sanyana maraneh teh anak iblis anu ditarurut oge ku kahayang iblis bapa maraneh. Ti mimiti keneh oge iblis geus jadi tukang maehan tara mihak ka anu bener lantaran teu kaancikan ku sifat bener. Anak iblis bohong memang geus bakatna tukang bohong, bapakna sagala bohong. Dina tepangan sateuacana atanapi nu tos kalangkung, urang kantos medar iblis teh ngadakwa numutkeun Wahyu 12. Ngadakwa jami-jami anu dina kaayaan raheut mana, maneh teu boga harga, maneh eueuh jalmi anu ngajena nu mikanya ka maneh. Maneh teu kudu percaya ka batur, eta dakwaan iblis siang wengi. Tah di dieu iblis teh ngalampahkeun hal samode kitu dilajengkeun deui dugikeun ka jalmi eta nutup diri kana kaayaan di sabudeureunana. Aya jalmi anu hirupna nyorangan sanes margi komitmen atanapi kaputusan kangge mikadeudeuh mikanya ngabdi ngesto ka Gusti. Tapi margi sieun mayunan jalmi, trauma mayunan jalmi. Tiasa jalmi anu mung cicing di kamar, teu kersa tepang sareng saha-saha. Ieu bahaya tos samodel kieu. Isolasi diri. Jalmi aya kasus-kasus model kitu, kajantenan. Nu kitu sesah kat di tanganna boh anjeunna kaayaanan model kumaha. Aya jalmi anu hirupna minuhan bumina rorompokna kurupi-rupi barang dugikeun kanutup. Aya nu minuhan ku sampah di akutan dugikeun kaluar tina bumina teh sesah nutup dirina sagala rupi. Usaha ngisolasi diri boh sacara fisik oge sacara mental. Aya jalmi anu alim gaul margi sieun ye upami gaul bilih dibuli, bilih dihina, henteu pede. Teu percaya karena dirina ku anjeun. Salajengna ieu jalmi oge kumargi dakwaan iblis teh nempelkeun ka ajeunna upami ngangge bahasa loma umum mah label salaku korban. Jalmi anu bunuh diri anjeunna ngaraos yen anjeunna teh hiji jalmi nu hargaan, abdi mah disiksa ku sararea, teu dipikadeudeuh ku sasaha, teu aya jalmi anu mikanya sareng sajabina, abdi mah korban. Mikanya karena diri di sorangan. Abdi pangripuhna, abdi pangsangsarana, janten korban. Posisina teh janten korban. Kumari anjeunna ngaraos janten korban, sakur jalmi anu aya di sabudeureunna teh lir ibarat palaku-palaku kangge anjeunna ngancam. Kumargi anjeunna yang korban, aduh bahaya ieu. Curiga sagala rupi. Ta eta tiasa janten bunuh diri. Anu salajengna ieu jalmi dugikeun ka ical identitas pribadina. Teu terang deui, teu tiasa deui ngabentenkeun yen anjeunna teh saha. Leres-leres ical, ieu langkung bahaya. Kaicalan harta banda, materi sareng sajabina sakinten. Tapi upami jalmi tos kaicalan saha dirina, ieu langkung bahaya.
teterang kana purwadaksina Siga nu owah atuh panginten tiasa. leres kalebet salah sawiosna eta mah. Aya oge anu henteu saparah kitu namung upami raheut mana salarasna teu benten tebih. Margi balukarna mah sami wae ngabahayakeun ka dirina, ngabahayakeun kangge sasami di sabudareuna sareng jajabina. Tah samodel kitu hiji deui punten pangaoskeun. Efesus 6 ayat 11. Anu kieu unggalna sing samakta kaku pakarang-pakarang ti Allah malartagen ngayonan tipu daya iblis. Pangandika Gusti mah sawalerna unggal jalmi sing samakta, sing lengkep, sing siap ku pakarang ti Allah. Engke dina obrolan salajengna urang tiasa nyabit naon wae pakarang Allah teh. Salah sawiosna buah-buahna roh suci. Eta pakarang ti Gusti Allah cing samakta supados tiasa mayunan kaayaan samodel kitu. Sawalerna jalmi anu dibeungkeut ku dakwaan iblis mah anjeunna teh anti kana parobahan diri, kana hal-hal anu tiasa ngawangun dirina langkung sae. Henteu sapertos kieu samakta, sawalerna tina kaayaan samakta ku pakarang ti Gusti Allah. Anjeunna nolak. Misalna contona upami urang nyarioskeun, ieu tong aya dina aya kaayaan nguluwut wae hawatos, hawatos ka Ibu Rama, hawatos ka Rayi Raka, upami tergantung posisi jalmina eta di mana relasina. Ayeuna mah cing cenghar. Saur Gusti Allah oge hate anu gembira teh obat. Jalmi nu kitu mah henteu. Teu aya Gusti Allah. Nah, eta bujeng-bujeng bade ngange bade samakta ku pakarang ti Gusti Allah. Nu kitu mah justru alim. Keun we abdi mah alim ngalaman pamulihan atanapi dipulihkeun. Alim dipulihkeun ku Gusti teh nolak. Tah kitu tipu daya iblis teh ngajantenkeun jalmi sapertos kitu. Atuh tiasa oge nya si iblis teh ngamangpaatkeun jalmi anu nuju raheut manah ieu teu tiasa ngahapunten batur anu tos batur teh ngaraheutkeun manah dirina panginten kitu. Leres eta teh anu disebat salah sawios ciciren. Ciciren jalmi anu nandangan raheut manah nyaeta sesah ngahapunten. Margi urang tiasa ngahapunten teh upami urang parantos beres sareng dirinya lira. Urang tos nampi kaayaan urang wano sareng Gusti, raket caket sareng Gusti. Ngahapunten teh teu sesah. Namung upami urang gaduh masalah di lebet diri urang, kalebet raheut manah, bujeng-bujeng ngahapunten batur atuh. Dirina nyalira ku anjeunna ditolak, teu ditampi. Abdi mah goreng, abdi mah teu tiasa nanaon. Abdi mah jalmi pang ripuh-ripuhna. Ngasihani diri. Tah eta sagala rupa kaawonan teh dibegbergeun ka dirina. Lir ibarat aya jalmi miceun sampah kaburuan. Ku jalmi nu raheut manah mah tah sampah teh sanes dipiceun deui ka tempat sampah, dicanak ka kamarna. Dipulungan. Bayangkeun salemur miceun sampah kaburuanna. Pan kamarna teh pinuh ku sampah-sampah teh hartosna hal-hal anu awon anu sumping ti sabudeureun urang. Pan teu sadaya jalmi bager, teu sadaya jalmi resep kana kasaean. Aya jalmi mah nu milarian kalepatan we. Aya jalmi milari kakirangan we tiasa janten. Tah kalepatan sareng kakirangan anu dipibanda ku urang sakadana henteu janten alat pikeun nuduh urang yen urang teh teu aya hargaan. Henteu sakedana. Tapi anu jalmi anu raheut manah mah henteu dikitu-kitu ge kunyalirana disebatkeun. Tah kitu. Ieu jalmi samodel kitu ciciren kahiji henteu tiasa ngahampura. Anu salajengna sulit nampi atanapi sesah nampi kaasih ti Gusti Allah. Saur Gusti Yesus di hiap ka kami sakul nu mompo nu kalempohan. Kangge anjeunna mah teu tiasa teu kahartos. Hal model kitu teh justru sawalerna anjeunna ninggal Gusti Allah teh jauh, malihan Gusti Allah teh teu aya, teu tiasa dipercanten. Teu tiasa nampi identitas dirina janten reksak. Eta ciciren anu salajengna. Upami ditaros cing atuh cing sumanget hirup teh sok cing geura lugay. Geura barang dambal sareng sajabina. Harepan hirup kuring mah.
Geus we kieu nani makeun we kuring mah. Da geus kieu ayana. Tah, eta jalmi anu tos reksa harga dirina. Teu aya motivasi deui kangge majeng, kangge sehat, segala rupi teu aya. Leres-leres ngaraos dirina tos aya di tingkat anu panghandapna katinggalna mah. Reksa. Ciciren anu salajengna, anu pamungkas nyaeta dibeungkeut ku dosa. Dibeungkeut ku dosa teh rupi-rupi. Anjeunna resep kana naon anu numutkeun anjeunna aman. Numutkeun anjeunna. Sok sanaos hal eta papalimpang sareng moral, papalimpang sareng pangandika Gusti, papalimpang sareng bebeneran umum, sareng hukum, tapi numutkeun anjeunna eta nu resep teras di dinya. Tah, kabeungkeut dina dosa. Dosa naon wae rupi-rupi. Ilaharna dosa, boh eta dosa percabulan, boh eta dosa kekerasan, kriminalisasi sareng sajabina. Da anjeunna ngaraos ditampi dina widang eta, dina situasi eta, manco we di dinya. Tah sabendel kitu cicirenna. Nah, rahat manah teh nya kan tiasa oge urang mendakan bohnya tadi kan episode saat acan teh nya teu sepuh ti rerencangan gitu kan tiasa oge ti sumberna teh dina itunya Bu. Nah, urang oge tiasa mendakan oge ya anu raheut manah teh di lingkungan urang ya boh rerencangan sepuh oge tiasa raheut manah nya ku murang kali oge bahkan dirinya lira oge tiasa ngalaman ngamina tuh raheut manah gitu nya. Leres pisan. Pami urang teh mendakan gitu kaayaan sapertos kitu teh kumaha sih urang tiasa ngabantosana nulunganana ya upami aya jalmi anu sapertos kitu sae pisan margi urang aya teh sanes ngumpikeun diri urang tangtos utamina upami urang terang paos yen urang teh putra Gusti mundut urang supados janten caang janten uyah hartosna urang kada mangaruhan lingkungan kana hal sae kalebet jalmi-jalmi anu dina kaayaan kabeberatan model kitu. Janten urang kedah tiasa nulungan. Tah kumaha carana nulungan? Urang tinggal heula. Jabur 50 hiji ayat 18. Cobi punten pangaoskeun. Jabur 50 hiji ayat 18. Mohon. Abdi ngorbankeun hate anu pinuh ku karumasaan nun Allah. Gusti tangtos moal nolak hate anu rumasa sareng tobat. Ngange 2 kali kecap rumasa. Hartosna kaayaan anu awon model raheut manah teh kedah diangken di payunan Gusti kantunkeun. Teu diange deui tah kaayaan kitu teh. Dakwaan iblis teh henteu diange deui. Gusti geus abdi mah moal cicing wae moal genah betah dina kaayaan anu model kieu. Abdi hoyong bebas tina raheut manah. Abdi hoyong maju. Tah nomor hiji saur Gusti kitu, kedah jujur. Urang tiasa nulungan, ngajak aranjeunna yuk tinggalkeun. Keun we da jalmi mah teu aya nu sampurna, seueur jalmi anu nyababkeun jalmi sejen raheut manah. Eta ilahar, namung nu paling penting sikep urangna, anu nampina. Upami cariosan anu awon eta dugi ka urang, diterapkeun didugikeun ka urang ku hiji jalmi ulah dicanak tinggalkeun numutkeun Jabur 50 hiji anu salajengna nya eta canak sumping ka Gusti Yesus saur Gusti Yesus hiap ka kami sakur nu mopo nu kalempohan ku kami baris ditegerkeun Gusti Yesus ngahiap iraha wae saha wae henteu cumarios perkawis Yuswa henteu kaayaan henteu pokona anu sakur jalmi nu ngarandapan kabeberat ku Gusti baris dihampangkeun. Ngahiap numutkeun Lukas. Carana sumping percanten ka Gusti Yesus, tepangan Gusti Yesus, pasrahkeun eta kabeberat. Urang tiasa ngajak jalmi anu samodel kitu, masihan lolongkrang, upami hoyong bebas tina raheut manah percanten ka Gusti Yesus. Gusti Yesus tiasa. Da jalmi mah atuh sahebat-hebatna obat, henteu aya obat anu ngajamin 100% ngadamangkeun.
abdi osok ningal dina kemasan obat. Dina iklan mah leres obat ieu ampuh gitu nya. Yuk. Tapi upami di awas mah seratana teh alit, membantu meringankan. Janten. Seseueurna kitu sanes ngadamangkeun. Abdi remen ka dokter. Teu aya dokter, Pak, upami sareng abdi mah Bapak pasti damang. Teu aya. Pak, urang diagnosanya. Urang talung tikeulanya. Teu aya. Sanes jaminan. Sanes jaminan, tapi Gusti Yesus mah hiap ka kami, upami hiap ka kami, salajengna naon? Ku kami baris direureuhkeun. Dihampangkeun tina momotana, eta mah jaminan. Henteu aya mudah-mudahan ku kami. Tos pas Dihampang henteu di ngirangan ka sesahna, henteu, pasti rengse. Salajengna kedah tiasa ngahampura. Ieu penting. Upami nu raheut manah tadi teu tiasa ngahampura, upami kange ngadamangkeun jalmi nu kitu kedah diajarkeun ngahampura. Ngahampura dirina, ngahampura jalmi sejen anu ngarahatkeun manah anjeunna. Kalebet upami anjeunna ngemut, yen Gusti nu ngarahatkeun manah kedah ngahampura. Ku jalan tiasa ngahampura pasti damang. Salajengna dina hubungan cadi dinten secara rohani urang kempel sareng jalmi-jalmi anu sehat. Ulah sami-sami sareng jalmi anu gaduh kabeuberat, tami berat. Komunitas penting. Kempel sareng jalmi-jalmi anu pangemutna sae, anu pangemutna rohani. Nganilai sagala rupi perkawis di dunia dumasar paningal rohani. Tangtos eta sae margi dadasarna bebenaran pangandika Gusti. ulah ngomporan ya. Ulah Malah ngomporan. kanambi. Aduh. Anu borok dirorojok. Aduh kabayang pan. Aduh kabayang nyerina tos borok dirorojok. Anu sateacana nyarioskeun anu raheut teu dipiara dugi kananahan tah dirorojok deui dilajengkeun. Aduh, Tuh, nikmat kabayang pisan. pan. Nyerina kumaha sareng sajabina. Anu pamungkas. Rum 12 punten pangaoskeun Neng. Ayat 2. Ieu patari sareng urang kumaha cara nulungan jalmi nu aya di sabudeureun urang kalebet diri urang nyalira. Rum 12 ayat 2, ulah miluan adat kabiasaan ieu dunia. Batin teh sina dianyarkeun ku mantena supaya pikiran aranjeun barubah anyar sakali deui. Ari geus kitu mah tangtu bakal terang kana pangersa Allah. Mana nu hade, mana nu sampurna, nu matak bisa nyukakeun manahna. Tadi sumping dongkap ka Gusti Yesus. Jalmi anu tos dongkap ka Gusti Yesus baris dipaparin kakiatan kamampu pikeun naon? Ngarobi pangemutna. Anu tadina minder janten percaya diri, anu tadina sieun ku sasami jalmi curigaan sareng jajabina, janten positive thinking. Nu tadina eraan, nah kudu era sami-sami tuang sangu, sami-sami pangamungna hiji nya, sami-sami socana dua, nah kudu era. Punten bengkok sakedik mah keun we da teu naon kitu nya. Yang penting mah fungsina sae, tah tiasa hudang. Saur Gusti Yesus ya robah pangemut. Anu sae anu ka manah ku Gusti. Sanes deui anu mojokeun diri, nyimpen diri di hiji tempat anu nyamuni sareng sajabina sanes kitu. Tapi justru muka diri wantun keluar hirupna aya gairah cenah. Saur Gusti ieu babalik pikir. Saha teu saha-saha sakur jalmi boh murangkali tiasa sepuh tiasa ngalaman raheut manah. Nya kitu oge upami sumping ka Gusti Yesus henteu aya teu dipanta-panta. Nu sumping ka Gusti Yesus mah kada jalmi dewasa unggul henteu. Saur Gusti Yesus saha wae anu keuna kumomotan sumping ka Gusti Yesus. Ku karumasaan teh Karumasaan, ngangkeun sagala leres rupina. pisan. Terus kan kieu tadi teh upami tadi ditangkap naon anu tos didugikeun. Nuhun. Yen saleresna anu raheut manah teh tiasa ngajantenkeun tadi sanes itu wae nya psikis wae mohon kayak gitu. Tiasa ngieukkeun panyawatnya. Tah eta. Oh. Jalmi nu raheut manah teh salah sawiosna katinggal tina sacara fisikna. Geringan utamina seueur medis panalungtikan medis yen
upami jalmi nu kagungan masalah dina manah balukarna teh kana jantungna. Ya jantungna oge janten masalah rupi-rupi. Boh tekananana, boh jantung korona, emutan mangaruhan. Cenah mah. Jadi Kana geut cenah anak patuangan ayeuna. janten Kager geut. teh teh lumpat si geut teh lumpat kanu jantung. Tah, kitu. Lumpat kanu salarasna teh raheut manah teh meuni teu aya kauntunganana ya. Leres. Nah, Di itu mana? seueur nu miaranya. Iya tadi teh nya. Tadi kan eta mah urang nu tadi teh sok ngaraheutkeun manah anu secara tidak langsung atanapi urang nu raheut manah eta mah kan kumaha sikep urang Leres mayunan pisan, eta. leres Nah, pisan. tapi eta teh aya teu Kang anu jalmi anu aduh loros-loros eta raheut manahna teh Kacida meuni gitu nya. handap dugi kaluhur saubun-ubun tadi ditumpukeun teh. Eta nah tiasa dipulihkeun teh Ya sapertos kitu. patarasan sae pisan. Urang waler kumaha pangandika Gusti, punten pangaoskeun dina Jabur. Jabur 147 ayat 3. Mohon. Mangga. Jabur 147 ayat 3. Hate nu hancur kumantena disina cager, raheut-raheutna di beberan. Upami dumasar kana pangandika Gusti ieu, hate nu hancur ku anjeunna disina cager, ku mantena di beberan, didamangkeun, diubaran hartosna. Janten upami uih deui ka patarosan ibu, nah aya jalmi nu teu tiasa didamangkeun, numutkeun pangandika Gusti mah teu aya. Di lebet Gusti Yesus mah sadaya raheut manah sakumaha parnana oge tiasa didamangkeun. Dijamin gitu ya, Pak. Dijamin. Margi Gusti nyalira anu ngabeberan, anu ngadamangkeunna, anu ngubar-ngaber ngubaranana. Sanes jalmi. Jalmi mah tadi urang nyarios perkawis dokter anu kawates, perkawis obat anu mung ngabantos ngaringankeun hungkul. Tapi Gusti mah henteu. Upami damang nya damang. Nah kitu. Janten ulah hariwang Gusti Yesus moal nolak jalmi anu ngalaman raheut manah. Gusti Yesus malihan mangsa anjeunna dipentang di kayu salib teh salah sawiosna nandangan ka nyeri secara psikologi, secara psikis. Jalmi nu raheut manah Gusti Yesus terang kumaha rasana. Tong hariwang mung Gusti Yesus jalmi anu nandangan sadaya ka nyeri eta. Pamungkas Gusti Yesus ngantosan jalmi sumping dina Matius 11 ayat 28 sumping ka Gusti Yesus. Cisoca jalmi-jalmi nu kasangsaraan ku Gusti henteu dipandang salaku anu teu perlu, ku Gusti dihargaan. Kajabi sumping ka Gusti Yesus jalmi anu raheut manah oge pasti tiasa didamangkeun. Margi aya conto nu dipidamel ku Gusti Yesus. Hiji wanita anu ngalaman ngagetih salami 12 tahun. Teu sakara-kara ku Gusti didamangkeun, mung nyepeng jubahna. Damang tah sakitu. Luar biasa pisannya pemirsa. Ternyata tadi ku urang upami tiasa dicindekeun yen raheut manah teh teu aya anu kauntunganana. Namun eta oge teu tiasa disinglar yen raheut manah teh tangtos nya aya karandapan. Ku kituna tangtos aya para wargi panginten dina dangit ieu anu aya dina raheut manah anu sesah pisan ngahapunten ka batur oge ngahapunten ka diri nyalira. Hayu mangga urang sami-sami ngadeheus ka Pangeran nyuhunkeun piunjukna. Hayu mangga urang ngadeheus ka Pangeran. Nun Pangeran dina danget ieu aya para wargi anu nuju jumerit ka anjeun, neneda ka anjeun supanten tiasa raheut manahna damang dilebet panjenengan Gusti Yesus Kristus eta anu raheut manahna ku anjeun didamangkeun. Amin. Amin. Pamirsa di layar kacana sewang-sewangan aya nomor anu tiasa didugikeun mangga tangtos seueur patarosan anu tiasa didugikeun pamirsa tiasa naroskeun. Mun sakieu anu tiasa didugikeun Gusti Yesus ngaberkahan. Cagah.